Med. Ayo. Med. Anjir, guys siap, oi. Mana ya teh Cina? Jadi gini guys, ceritanya kita mau mengunjungi salah satu tim Selamat Cari TV. Oh. Ayo ikutin videonya ya, jangan sampai pindah channel. Orang yang ikut di sini ya, Bang. Oke, yuk, ayo. Mana, Mang? Ini helm lah, ih. Lumayan sama. Buat duit guys, ayo 50.000 dinar teh. Mau bisa ditarik. Itu deketing, ibu nggak tinggalin. Ayo lanjut guys Oke. ke tempat yang indah. Yuk. Enggak jangan heula guys, tinggal ya pas ikan. Enggak jangan heula. Mare bedai lumayan. Baru pas ibu jajan dulu guys. Mang kaambet tuh, Mang. Hah? Kaambet tuh bakso ikan. Asal apa bau-bau naon? Asal wangunya. Bau. Gimana bisa main aja ngomong? Aduh, lagi gosing batang naon nih? Awas Kang, sama Kang. Kang jadi janda Kang. Nah, lamun baru mulai ya hayang bakso ikan, tinggal ngelewat aja. Mana itu? Cibodas, Cibodas, Antapani, guys. Mana harus menghidung-hidung mana nih? Woi, mana kalau udah kasih jualan mana? Apa ulah ini? Istighfar. Mana kan proses anjing. Anjay. Ini salah ngomong bakso ikan tuh capek. Ya nun Kang. Oke, siap. Pemaksaan. Ayo lanjut. Sana mehat gitu. Amin. Sing laris manis Mang, jualan Mang. Amin, mau. Oke. Mana we?
sama temennya Eta ngejemput Willy di bandara. Di mana? Di Bali. Teman teh gitu. Karek Bali jangan 4 poin. Gaweannya 4 poin. Guys, gak disangka aku ketemu CS guys. Mantap Wow. guys. Alhamdulillah silaturahmi mahnya. Nah, Nah, itu dua hiji silaturahmi mah. jadi mah kapoekeun ya di jalan nya. Mau amal poekeun da hiji bakal aja deket imah. Jadi aya di imah rek kapangalengan. Ayo teh ka mana? Barang heula. Bang, orang kayak ngonten pakai baju superhero. Bisa. Pantasnya mau jadi Flash, Wonder Woman. Kita kudu di press lah betul. Bener orang. Oh, bisa mana? Tapi eta kalau bisa jadi kelebihan, boy. Mana ini? Oh, kelebihan dalam penglihatan orang. Julitin batur aja kita. Mau batas mana? Nah. Bela, Pak. Enggak kamu maju, ay. Oh. Sedih tuh. Tuan.
Sudah nepi mang ini. Ya, Aja kehela Kan, atuh. oke. Kita di sekolah. Iya, Ini hari uang murah mang. juta. Ini pada tadi. I believe I can fly. Alhamdulillah. Kontrol ya. Ini helm dulu. Ini ngisi mau bros aing teh mang. Oh, bener we. Mang. Tungguan atuh. Iya ke dieu heula. Geus nepi ya. Anu mana man? Alah aing apa lawar kieu. Nyali guys, jalan lagi anjing. Nah, guys. Nah, iya. Papangis. Nah, iya guys. Jadi ini tuh teman-teman kita lama, teman lama kita guys. Oh, senior Abi mang. Senior tuh kursunkan Oh, atuh ya. Ya, rek kenalan heula. Oh, kenalan. Sarang iya. Langsung. Anjay. Yuk mau tadi asup itu mau asup itu. Yang urang nu ngahayuk. Di luar. Nyadahan kieu mah. Di situ naonna. Lah. Sok. Nah, damang teh. Punten ya teh. Bestot. Mana pepelukannya can ka kamera? Pepelukan deui pepelukan di can ka kamera dia pepelukan. Mana dia di video? Kan orang dia kasih teteh sesalimana. Jadi jadian indahnya. Alhamdulillah guys, kita ketemu lagi dengan saudara kita yang sudah lama almarhum bangkit lagi dia. Oh, banyak. Almarhum dalam arti kesusahannya guys. Jadi alhamdulillah dia masih hidup. Nawaran kopi. Halo, bestot sekali ini. Siap, langsung. Guys, bisa hayang apalnya tingali suasananya. Oke, budak, kurang tanya-tanya. Sabar mah kieu nya. Jadi ieu teh rumah Mang Lasun. Anu baheula pernah ngonten bareng di Cari TV guys.
dia ini orang tanya-tanya mana Q&A muncul bahasa gaya namanya boy Q&A Wawancara tuh, bahasa umum nama. wawancara. Jadi kumaha ya pokoknya tonton videonya sampai tamat orang tanya kelihatan si kemet gas. Wow. Emang kumaha mun aing teh. Soalnya lagu teh lain nyeri mang era. Hey! Aduh. Belum. Nah, Cer. barudak. Jadi lain di mana posisinya guys salah sahiji saung anu tempat Wow. bertapa Mang Lasun. Ayo. Wow. Geus aya. Geus Standby. Standby. Ayo guys. Mana kudu suntangan sia. Dia soal senior boy. Dia senior di cara TV boy. Jadi mana ulah mentang-mentang ayeuna anyar di cara TV heuh. Mana sungkem minta doana. Aya kokolot. Kokolot cara TV. Siap mang. Kela mang kadi. Aing salpuk ieu teh kembang ieu nu warna ungu asa wawuh mang. Ah, Asa wawuh. Aing ngaranna emang ieu kembang naon mang nu ungu ieu mang? warna ge ungu atuh. Kembang janda. Hey! Rupa-rupa. Ayo dak, barudak. Kurang tanya-tanya dak. Saat can ayeuna Q&A atau tanya-tanya jeung Mang Lasun, kurang persiapkan heula peralatanana. Ya. Sip. Aduh, guys. Ayeuna geus siap. Stay. Jadi aya ieu sponsor ieu sponsor ti Mang Lasun hadiah. Sasajen ti Mang Lasun, guys. Aya kopi, ieu karuhuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat Mang Lasun? Alhamdulillah damang. Tah, jadi kieu Mang Lasunnya. Oh nya. Saya tepangkeun Mang Lasun. Jadi generasi terbaru. Mudah-mudahan betah gitunya orang teh. Aduh, capeknya ka dieu teh Mang Lasunnya. Coba redang panas deh. Panas di mah. Malu di kampung atuh. Jadi kieu Mang Lasun kadongkapan abdi ka dieu teh kahiji silaturahmi ka orang tua gitu ke Mang Lasun anu pernah berjuang, pernah berkarya di cara TV. Mudah-mudahan karya Mang Lasun tetap berkembang di cara Amin TV. amin. Sanos teu ngiringan ogenya kontenna gitu. Gitu. Sanes teu ngiringan acan Mang Lasun. Ieu nya. Aduh, kalau langsung Mas, kalau baju lah capek redang. Jadi jauh guys, jauh perjalanan teh teh. Seberapa jam sih boy? Bohong. 15 menit. Siamanya teman di kodean. Jauh sebenarnya. Jadi posisi rumah Mang Lasun teh lokasinya di puncak gunung. Gandeng. Di mana Mang tuh leresna Mang? Pasisian ieu mah. Bener posisian. Posisiannya Tapi langsung. tadi Abi ningali aya pelang tulisanna teh Pasir Impun. Aya oge pelangan di luhur mah eta nu bade diical kontrakan. Aya. Eta mah imah tuh. Tutup botol. Betul. Aduh. Kumaha Mang Lasun kabar keluarga si Teteh? Alhamdulillah sarehat sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah atunya. Abi teh kahiji ka dieu teh nya bade nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan abdi selama ieu berkarya jeung Mang Lasun bilih kitu nya. Aya
sikap atau tingkah ucap lampah abdi anu matak teraos di mata Mang Lasun, di hati Mang Lasun nyuwun ke dihapunten. Sami. Ah, gitu maksudnya. Bade ngahapunten. Oh, nanda hapunten. Tapi teu aya amplop. Waduh, eta karena mah betul kena amplop. Bisi, Aduh, ku aing sih dihampura tapi amplop. Nyusul gitu. tuh nyusulnya. Ah, sama sok. Karena mah nyusul. Ulah kitu boy. Mang Lasun mah teu matre. Dia maneh. Realistis ayeuna mah. Diutamakeun we realistis nu puna mah matre. Lain maksudnya. padahal mah kere. Saya juga di sambil tuh iya ya. Saya jawa di kampung mah kieu geuningan. Nuhun pisan maksud ieu atas sasajenna aduh. Sok. Abi mah minum nyali rawe da. Nyali rawe. Tapi maksudnya kopi guys. Kopi heula barudak kami teu panik tah kitu. Ieu teh mineral water. Nah, eta Mineral water. Jerang. Bahasa Jerman. Ulah mah mesti usulkan gawir geuningan water. Watir. Oh, watir. Watir. Aduh. Aing ngobrol jeung Sehu teh guys. Jadi seutak seutitu jadi bodor gitu. Jadi bodor, tapi teu lucu. Lagi lucu-lucukeun we lah. Macam mulai lajo. Nah, ieu maksudnya aya pertanyaan ye Kang Mang Lasun boy. Tanya ke mana boy? Oh, jadi tahu-tahu Mang. gitu. Jadi itu jadi Kak. Aya pertanyaan lamun cek bahasa gaul mah Q&A tanya jawab gitu. Jadi tayang kan nanya Mang Lasun sok Mang Lasun tanya jawab nya. Jawab abi. Mangga. Dia nu naros. Heeh. Dia nu naon? Ah ngadenge ke Nabi mah. Suara aja. Lajo gitu nya. Suara hiji, suara dua, suarangan. Suara lain suarangan teh Karaneh wae. Jawabnya Mang. Sok. Tahun sabaraha Mang Lasun gabung di Careh TV? Pamit telepat mah Mang Lasun mah di 2002. Pamit telepat mah 2002 ayeuna 2024. 23 nya. 2002. Sehu boy. Itu satahunan lah. Tahu. Kirang lebih setahun lah. 2022 tuh berarti lain 2022. 2022. Ah, 2022. Tapi 2002. Ya penuh nawe tambah. Duanya. 2022. Oh sebelum aku. Jauh mana can lahir boy. Can lahir ke proses mana mah. Dijian. Kerijian. Pemilihan seleksi. Tah, kela ulah wakal lanjut dijawab ya. Mana kuduna sungkem ka Sehu ya teh sungkem. Ka dieu sungkem. Sama. Nah, itu Sehu ditentegi itu di Careh TV teh. Lanjut. Lanjutnya. Kumaha kesan gabung jeung Careh Maca. TV. Jadi kumaha kesan-kesana selama gabung jeung Careh TV. Tah langsung jawab. Kayak kesan-kesana mah aya suka ya duka teh gini. Sukana. Tah suka teh dinu kebersamaan, kekompakannya. Ya kan kita urang silaturahmi kan resep teh gitulah. Gabung gitu ngariung kurang teh barudak terus dianggap pemain biasa anggap dulu gitu, keluarga gitu kan tak eta kesana teh. Resep lah gitu tah ngariung teh gitu. Tapi pasti aya duka anak Dukana, ya, naon nah. tah Eta dukana teh kitu kalau bade numpas bagian konten. So aya alasan nanti itu teh ieu teh kan gitu. bentrok waktu. Bentrok waktu. Bener memang sih. Gitu. Jadi anu dirasakan ku saya sebagai lain pengurus ya sebutan naonna anu ngadirikeun awal Careh TV teh kadang-kadang nyamatak ge jadi wajangan ya. Dukana teh eta we lamun urang konten ka mainnya teh bukan duit. Aduh. Nah, duka kumaha usaha teh. Masa ulah kontennya mah. Soal konten eta mah gitu. Bukan duit teh eta kan kesembuh gitu yang gede hese. Nah, gitu. Jadi teh eta kebersamaan maksudnya namanya Apa tuh kebersamaan gitu kan. Resep gitu. resep. Awas ya. Lanjut boy, pertanyaan sabra boy. Hati lu. Nah, yang katilu. Tarik atau suaranya tarik. Ya, Gitu. lagi. Agus. Mang, So, aktivitas naon pas vakum di Careh TV? saya mah aktivitas mah punya kerjaan di luarnya. Kerja di luar. Saya mah kieu we sehari-hari ngalumu. Contohna naon di luar Nah. teh gitu.
kerja bangunan, kuli biasa main band sana gitu. Jadi kieu boynya Heeh. mun cekin mau jadi pekerja keras, banting tulang bela keluarga. Lah eta. Jadi di samping konten teh mana harus mempertanggungjawabkan di rumah. Di rumah Gitu ya maksudnya. gitu. Mudah-mudahan langsung sehat terus, Amin, langsung sehat amin, selalu. Pokoknya mah sukses walaupun tanpa aya di Prime Cara TV, tetap doa terbaik buat Mang Lasun. Amin. Oke, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Ya, ieu mah tika baca nomor opat mah no. Aing mah euy. Tulisanna dokter ini. Bawa-bawa mang. Kieu ya Mang Lasun. Wajangan ya ke para generasi penerus di Cara TV model si Ciboy ya kan kumaha ya wajangan ke tim-tim baru di Cara TV ya. Tah jangan tim Mang Lasun mah ka marurang kali anu baru ye marengal meureunnya. Dinu ieu teh lah konsekuen, profesional, dinu waktosna, waktosna urang misalkan syuting atau naon. Sok lah profesional dinu waktunya da moal sapoe jeput meureunnan. Nah, Jadi siap ngorbankan waktu lah. gitu. Tah dengekeun Ciboy tah ulah kurus bang. Leres pisan. Ayo mah ayo semangat Ulah konten ukur mah kieu semangat. urang teh. Ayo pas waktuna eueuh. Naon? Ulah ukur resepan mbak sara resepan ge saraman ulah da teh keur masa depan urang. Benar. Sukses kersa lain terbantu ke urang-urang kene. Bener tah. Gitu. Mang Lasun mah. Leres pisan. Jangan tim Mang Lasun mah. Terus naon deui? Tah eta berarti nya wajangan ke para tim baru. Gitu. Amin. Mudah-mudahan tim baru ieu teh sing Siga kamajengan lah. amin. Tah kita leres pisan. Pokoknya Alhamdulillah. ditonton ku sadayana seluruh dunia lah. Wih, Gitunya. amin. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Tim alamin. sukses pokoknya mah. Amin Gitu, amin Mang amin Lasun amin ya Allah mah ya amin. Tah, ayeuna anu terakhir ya. Terakhir lain dalam arti orang rek maot maksudnya ya pertanyaan terakhir. Masih Ciboy heula nya Terbawa. maot kasombonganana maksudnya. Doa ya. Doa ti Mang Lasun selaku sesepuh atau selaku orang tua lah di Cara TV-nya. Keur channel Cara TV doana kumaha. Yang mudah-mudahan Anu kapayuna. kapayuna pemain-pemain Cara TV nu engal. Mohon Saatosna Mang Lasun aya nuju pakum ye. ya. Nya dimaafkeun cing sarehat, Amin. sing marajeng. Amin. Mudah-mudahan tas sing laksana naon cita-cita urang yo. Nu direncanakeun ti awal pun dikucing duging ka akhirna. Amin. Gitu nya. Amin ya Itu Allah. we doa ti Mang Lasun mah gitu. Lain teh kersa ieu kesadayana gitu, boh nontonna, boh pemainna gitu tah. Cing pesan sehat. Amin kan barudak. Sok sing tah. tarik amin kan. Jawab nang kolom komentar amin sing tarik gitu. Ya. Gitu guys nya. Jadi itu nama Mang Lasun lain pakum sinya di Cara TV guys. Jadi mungkin saat ayeuna Mang Lasun atau sarang Abi gitunya punya kesibukan. Jadi kadang-kadang waktu syuting teh bentrok. Tapi insya Allah suatu saat aya di prime day-nya. Doakeun barudak. Mudah-mudahan we Sok anu ngadukung Mang Lasun aya deui dina prime Cara TV. Tulis 1 kolom komentar. Tulis 1. Oke. Tah lamun misalkan kieu Mang Lasun doa keur si Ciboy tah. Karena mana proses jadi randa sih. Oh. Mang. Bahaya. Ya, Ulahnya maksudnya ulah dibahas dia lah. Karena emang iya asup penulian ngeraeun. komo ieu awewe mah Heeh. lamun komo awewe mah kurang awewe mah kudu. Aduh, kudu bener-bener gitu ya. Ulah rasa mana urang kepake misalkan ku sutradara atau aku kameramen. Oh, sadini ulah. Ulah bener. Jadi tetap rendah hati. Rendah hati gitu. Dengan Salah ku Ciboy. keur main mah main we biasa tapi di luar itu mah terserah lah. Ya. Anu urang Asal profesional we keur main gitu. bener. Terserah di luar di belakang mah gitu ya. Terserah Asal di saat duda terserah lah. di saat diterpa keburukan di luar jangan membawa nama Cara TV. Eta Oke. itu. Jadi kieu Mang Lasun abi teh punya cita-cita bahwa pemajikan teh yang 2. Hey! Anu
hiji ge can puguh. Sarua maksudnya hayang mah dua. Tapi hayang dua deh. Omok kolot. Tapi Rupa-rupa. kan urang budak kemampuan Nya, ulah dan tapi ente menangkun. Itu sebenarnya mah gitu kieu nya abi moal bisa kieu tanpa aya nu nyupport di belakangnya eta pamajikan mah. Eta eta luar kan nanaongga aya dua hati pamajikan. Eta gitu. Nya kecuali kieu mang langsungnya. Kan aing ngaran-ngaran takdir mah urang moal bisa ngahindar. Geus kuduna takdirna kitu, nya geus kudu dijalani we meureun nya. Tah lamun misalkan geus kuduna takdirna nyandung, pareum. Tapi kaset teh mah, Naon? kaset teh mun baru. Kasih. Buat dipencet. Aduh, berhubung kamera pareum guys. Lanjut deui. Nah, sampai mana gitu? Banyak ngarokok ge. Aduh, ulah wakam langsung. Aduh, ampura tong ngarokok. Iya sekedeng deui. Tamat. Kau atuh. Kedeng tamat. Sampai mana dia teh? Asal nyandung ya. Mama tuh, kemajuan. Jadi sebenarnya kieu nya bordak eta mah tur lain hayala sih. Sebenarnya embung sih. Masalah nyandung embung abi kecuali nya takdir eta. Karena takdir geus takdir nyandung nya kudu jalani merenya. Gitu. Oh niat kecuali takdir natarimakeun we. Tapi ieu sehari-harina naon ieu? Tahan sehari-harina. Nah, Boy. sehari-harina naroskeun ieu mah langsung sehari-harina naon? Mun abinya bayar tuh. Henteu kan ieu. Disesuaikan. Kamang mah bae curugna 10.000. Asup sakieu. Jeung kieu ari ieu teh meureun terjun kanu ieu teh kan kada aya izin ti orang tua. Nah, misalkan maena aktivitasna masih sakola kenehna kumaha ulah sampai ka ngaganggu aktivitas sakola, mun Ya, sakola tapi teh kan mah. di Gitu. talikeun lah awal masuk teh. Boy gabung CRTP kudu aya izin orang tua. Nah, itu Gitu, atau suami atau kabogor. Jadi supaya enak ngejalaninna gitu. Jangan seperti hal-hal anu udah-udahlah gitu. Jadi masalah. Tak ieu langsung bisi aya salam-salam ya ke para tim lama. Si inget keneh tuh tim lama orang saha wae tah. oh ngaturkeun nuhun ya kawilujengan ye salam baktos ka sadayana rekan-rekan nu lami ikut campur kanu YouTube Carek TV nya channel TV ye Pernah berjuang. urang sasarengan baheula gitu tah sing sarehat Amin. ngaturan ka Kang Beno oge ka Dayun Metik Bah Oni ka Iki Kucruk teu silap kitu teh kasepuhan urang sadayana Ya, eta saras ka Mang Adir wah seueur pemain carum seueur terus Ujang Orai nya muhun pisan aduh rasa hari dah seolah mas seueur lah gitu nya cenah ada gua Mang Dayun teh Mang Dayun Metik tuh jitu damang nya. tah eta abdi Urang kan doakeun nya. ya urang yang tunggu sadayana ya Mudah-mudahan. bukan tinggal damang salah kita Amin. damang deui Amin ya Allah ya Allah amin. Hapunten Mang Dayun, teh sangalongok abdi atah anyang ka sesepuh. Aduh. Salam baktos ka sadaya we. Sing sarehat, sing ngalageung milik, amin anu amin awalna damang sing didamangkeun deui. Doana anu Carek TV. tenang ke amplop mah cenah Yun Tah jadi kieu mah langsungnya abdi teh ka dieu teh sabarema silaturahmi masih aya deui perjalanan teh ieu teh selain Mang Lasun. mohon Mun tiasa mangiring Mang Lasun, ayeuna urang ka Baoni. aduh tabuh lima sih kana mah Nah. Pokoknya mah urang lanjut guys, aya tim rekan oge di Carek TV anu namina teh sa Mang Lasun? Bah Oni Baoni. Nah, aya Baoni, terus ke ka Kang Mang Ujang Beno, Orai Mang Ujang Orai, Kang Beno Mang Dayun Metik. Dayun Metik Adir, tah. Adir teh lamun misalkan diundang sok adir geunya. hadir Adir. hadir Tapi eta aya kesan-kesan tersendiri ya Mang Adir ya. Jadi pas
syuting teh apa geuningannya Wah, aku teh si robot pertama. Si robot pertama. pas kamera action langsung ge Langsung dijagar tuh. jagar Beras. Kata kesempatan di adir robot. Adir robot. mudah-mudahan sing sehat Mang Adirnya Tuh, Mang. Mang, lobaan gitu mau meni hayang direunikeun kabeh atuh, Mang. nya loba boy aya tim anu pertama Heeh. Mang Ridwan Oh, eta Ridwan Kamil. anu hiji jalma anu pertama ngadirikeun cara TV Kang Heri dulunya Ridwan. tuh. So, Kang Heri mah ya generasi kedua oh iya. generasi kedua anu pertama mah Mang Ipe Angga Bogel terus Rian Iyong nah itu masih banyak mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya guys ya Nanti aku pengen undang kalian nih. engke pokoknya mah didatangan hiji-hiji malasnya. Nah, ayeuna bade lanjut ka Bah Oni. Ayo ikut ya. Gas kuy. Ayo Mang Asun. Ayo. Ya mah antep kana di dieu lah nya. Tuh. Ayo. Ya, Gas.